dina tarekat teh kan aya tafakur, aya muraqabah, aya zikir, aya hidmah. Opat. Sakitu tah modalna urang deuk norekat teh. Di jero norekat teh teu meunang henteu kudu opat. Hiji zikir, dua tafakur, tilu muraqabah, opat khidmat. Eueuh nu hiji moal jadi wali. Hiji zikir sesuai jeung petunjuk guru, jahar dan napas. Atawa khopi jeung atur napas. Sabaraha dina khopi kekuatan napas urang di jero napas sabaraha. Mungkin kuat 100, mungkin 200, mungkin 300. Terserah. Nah ieu sesuai jeung aturanana. Zikir. Kadua tafakur. Nu ditafakuran 5 rupa. Nomor kahiji napakuran tentang nikmat-nikmat ti Gusti Allah anu bakal yatawalladu minhul ma'rifah. Kadua napakuran tina urusan-urusan makhluk anu yatawalladu minhul mahabbah. Dan lain sebagainya. Nu 5. Katilu kudu muraqabah. 20 muraqabah teh. Aya muraqabah ahadiyah dan lain-lain sebagainya. Wa qul huwallahu ahad. Gama gola qul huwallahu ahad. Terus kurang di muraqabahan sesuai jeung aturan guru. Nu nomor kaopat khidmat, ngaladen ka guru. Ngaladen ka guru, dedeketan jeung guru, naon kabutuh guru, naon perintah guru dan lain sebagainya. Eta teh jang naon? Jang nawadukeun diri urang. Guru nama buah hayang buah henteu, tapi urang ngaladen. Ka guru teh ieu teh supaya tawadu. Lantaran urang boga rasa aing teh pan anak kiai, embung ngaladen, takabur satungtung aya takabur moal diangkat jadi bali. Man aing mah pinter mah ngaladen ka guru, boh kudu hajung naon kitu ngaran ngumbah motorna, ngumbah mobilna, kudu ngepel, kudu ngumbah sendalna. Weh, pan aing mah kiai, boga perasaan sia kos kitu moal naek ka jeung kukumaha. Ye, pan aing mah Habib. Lebih satu Habib mah ngagejret kajen Habib ge. Habib tinggal Habib, urusan norekat tetep bae kudu khidmat ka guruna maksud. Nah iya nu hese ge tagaleungitkeun aing mah pan anak buya. Leg-leg Gus ya buya. Aing mah putra mama, ieulah khidmat ngaranna. Butuheun teu butuheun aing mah deuk ngahidmat bae ka guru. Kok mau diperintah ku guru mah? Nah iyalah kadang-kadang guru kos nu ego. Padahal guru dina torekat mah pandek ngajar nafsu. Nah. Tapi ayah guru torekat aju torekatan. Aju hayang diladenan bae kunana. Itu nah Fir'aun ngaranna teh mah. Lain torekat. Teu baksudeun. Nyana dihidmahan. Jambungeun guru torekat mah dihidmahan. Itu aing bisa. Maka ding hidmahan. Sapira urusan nyeuseum, sapira urusan sendal, sapira urusan ngepel, sapira aing ge mampu ngan urang mah ngosok-ngosongkeun maneh. Oh, berarti nyana deuk nawadukeun diri. Titah ku ari ku guru. Dititah coba anu, coba anu, coba anu. Ieu teh naon? Coba bener henteu sia ngahidmatna. Ieu teh kakara ka aing sebagai guru ka Allah. Engke kumaha lamun titah dakwah, kumaha lamun titah anu, kumaha lamun titah anu. Ya maka karak asup di Golkar bagi gue sesuatu asa aing. Iya tah hidmat. Nah ngaleungitkeun kata kaburan, hasud dan lain sebagainya. Hidmat dirinya. Nu mantak teu bisa teu nuturkeun guru kajen kukumaha kudu nuturkeun bae. Opat bae kajen kukumaha ge. Lain cara ngaji amil. Ngaji amil fotokopi bisa, butolah ku sia. Bisa ka dituna. Berup jari semajur ku jara kata tauhid. Dabjat punang debat dan Gelos sama kos gitu sebenarnya gaji amil. Tapi gaji ieu mah lain sebab ngaji rasa. Supaya leungit rasa takaburna, supaya leungit rasa hasudna tetap nempel jeung guru, hidmat guru. Engke lamun diperintah ku guru, boro-boro diperintah nu bisa, nu teu bisa ge laksanakeun bae. Eta kan nu beratna kos gitu. Ai haju ku guru torekat aju titah kawin mah urang ge indah hoy. Eta apa cara? Coba balik ke Banten Lembang ulah pakai sendal. Tapi ulah mau duit, ulah mau payung, ulah naik kendaraan. Gas ya. Pantau kan ku guruna, nyana culak cileuk. Satungtung guru neuleu nyana tetep bae bareng guru teu neuleu naik mobil. Blon bari teh, Bang. Guruna nyahoeun bae guru tarekat pake jeung kumaha ge nyaho bae. Engke balik da dicarekan, goblok sia. Kunaon naik angkot kan? Ya sakedeung.
dan lain-lain sebagainya. Ieu keur carita kos kitu aya henteu. Ai geus bisa mah tawadu moal ku guru ge tetep bae opat. Jang micin ka takaburan. Boga rasa aing kiai, boga rasa aing ustad, boga rasa aing anak buya, boga rasa aing anak mama, boga rasa aing dan lain sebagainya moal jadi. Mantap urang lamun neulah Habib Lutfi aneh. Henteu asa jeung Habib Lutfi. Pokok tawadu amat asa jeung ahwal bae. Kercan wawu mah urang nya asa kumaha jeung Habib tapi begitu wawu ji kos lain jeung Habib ai Habib Rozak mah teh mah pan okos jeung memonon teh mah aduh iya Habib Rozak aneh urang lamun jeung Gus Dur kercan wawu jeung Gus Dur osok-osok kumaha kagedean Gus Dur begitu nyaho tawadu amat eueuh bae nu disalah-salahkeun ku Gus Dur ngeunaheun bae nikmat bae masyaallah asa kahatean kuari jeung Habib Lutfi kata kaburan Habib Lutfi mah Habib wae disalahkeun bae ku nya mah ngaji cek Habib Lutfi Habib tinggal Habib kalau enggak ngaji bodoh aja Habib Lutfi dicarekan diampel ku nya dicarekan Habib waktu kemari ieu keur di Demak nyarekan Habib hati-hati cek Habib Lutfi lebih banyak ahwal yang bisa ngaji walaupun kita Habib tetap hormati orang-orang yang bisa ngaji dialah yang mengagungkan agama Allah bukan kita Habib Lutfi sadaek-daek ngomong ketika urang ngobrol jeung Habib Lutfi tawadu ngeunaheun amat ngobrol ngaji dan lain teu asa jeung Habib urang mun kapanggih jeung Habib pok asa anu aya Habib Rozak kana memonon nya mah eta kos kitu oh barang wau teh ya Allah ya Rabbi ngeunaheun tawadu nikmat ngobrol teh horenganan jeung jadi ilmu bae naon eta baheulana nyana ngahidmat di mama di benda kerep ahwal guru torekat Habib Lutfi teh orang ahwal guru hakikat teh orang ahwal lain Habib guru nyana ngaguru ka Habib gondrong betul nah iya ahwalnya jadi ayu wayah ngaguru ka ahwal bae mantap tawadu ngeunaheun nah eta teh gak jadi kos kitu pan 1000 hiji tina sekian Habib Lutfi lah nu jadi tina sekian Habib anulah nu jadi tekan sekian urang mun ngamanggih Habib ngobrol jeung Habib Umar ngeunaheun tawadu Habib Umar almarhum condet kadengena gude begitu geus ngobrol mah nikmat eueuh bae Habib Toha almarhum ngeunaheun eueuh rasa Habibna oh ieu mah kakarek jadi kiai bae sia teu kadeuleu aing buya ambo budak buya guru kunyana di buya-buyana burung nah ieu nya nah mereka si lolo tek melalui tarekat dibere ku Allah lantaran urang usaha nyaho Allah ka usaha urang tetapi lain masalah usaha-usahana Allah mere bae eta mah taufik ner bae ka ilmu rasa hakikat berarti geus bae nyana ge kaget ngahuleung hanya beberapa detik ke dibere ke hanya beberapa menit ke aya sajamna ke kadituna engke aya saminggu aya terus satungtung can istiqomah ieu kos lalayangan gilek ka dieu hakikatna gilek ka dieu hakikatna satungtung teu panceg leungit hakikat mah kitu bae hese bae nu mancak lolobana jelema di kamar ieu teh naon ieu ngagilek bae saeutik dedeleuan ngagilek bae dedengen ngagilek kahayang apan eta teh pindah rasa ngeunah jeung Allah dan nikmat asal kaganggu bae kudeuleu kudenge dan lain sebagainya leungit deui kitulah hakikat encan istiqomah mah nu mantak nu kos kitu teh encan dititah dakwah ke lamun geus istiqomah kakarak titah dakwah balik ka masyarakat ayo dakwah wal istiqomah khairun min alfi karamah eta nah iyalah wal arif yanfuzu ila syuhudil qudrat arif bisa nempo kana syuhudil qudrat sanggeusna nyana ninggalkeun syariat lain ninggalkeun nyana ku Allah dibere leuwih kayakinanana seakan ditinggalkeun eta padahal henteu ketinggalan sorangan we teh mah ku Allah digeserkeun trek yakin sanggeusna dibere yakin dibere deui keyakinan anu luar biasa indah. Nah katempok kudrat Allah teh sakumaha tadi Mama Muhyiddin geus eueuh SMS tapi nyaho Mama Bakri kasantrina dan lain sebagainya nyaho jeung contoh-contoh nu sejen-sejen anu dibere ku Gusti Allah ka nyaho eta nya ge teu henteu naon kitu henteu teu bebeja teu ngobrol teu naon
ngan dibere-bere saat etalah truk dibere saat etalah dibere saat etalah dibere kos gitulah ilmu laduni ilaha diperlukeun ilaha dipentingkeun Allah mere henteu bisa dimain-mainkeun lain cara ilmu cisoka mah wirid Gus ya mana ya wirid ya mana ya ayo wirid gue nyana nyaon ya wirid halimun oh halimunan bener-bener jadi kena supaya ulah kadele 7 peting wirid ngawirid di nu poek keur ngawirid ge mal kadele ya boro-boro geus tamat can tamat geus teu kadele nah ieu tah bisa dicoba ke ka dituna sagala ku golok sagala teu bisa karomah mah teu bisa dimain-main gitu iraha diperlukeunana jeung dipentingkeunana nyana menta atawa langsung dibere ku Allah wayah henteu dibere mah boro wali Kangjeng Nabi waosna wayah kena mah umplak bae kos gitulah mukjizat kos gitulah karomah nyanggakeun sadaya tapi lamun urang nyaritakeun karomah bisa hiberna Tuan Syekh Abdul Qadir bisa hiberna Syekh Maulana Hasanuddin bisa hiberna wali-wali sanga hihiberan weh pohara manuk mah hiber ejang jangan ieu nama apa eueuh mun bisa hiber kos gitulah wal arif yanfudu ila syuhudil kumatak waqis ala hadza wallahu alam silulu